Sampurasun. Dinten ieu urang ti kelompok tilu rek indit ngeplog ka tempat wisata anyar anu aya di Karawang Selatan, tepatna di Kecamatan Tegalwaru, nyaeta Cipaga Stone Park. Sameme indit urang sadayana kumpul heula di bumi. Samarian ngantosan rerencangan anu acan kumpul. Teu lila anjeunna dongkap. Tadi kan pegung hujan. Oh. Teras urang sadayana langsung siap-siap indit ka tempat wisata. Salila di perjalanan, urang disuguhan ku pamandangan nu kacida endahna di sabudeureun. Karasa, akhirna urang sadayana tepi di tempat wisata ieu. Ayeuna arurang geus dugi di Cipaga Stone Park. Jadi Cipaga Stone Park ieu ayana di Cipaga, tepatna di daerah Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Tah ayeuna hayu tuturkeun arurang suang tinggal lian aya naon wae di tempat wisata Cipaga Stone Park ieu. Hayu. Di tempat wisata ieu oge seueur warung-warung. Atanapi muncik bahasa gaulna mah kape kitu lah nya. Tah pikeun anjeun anu bade ameng ka tempat wisata ieu tong sieun kalaparan. Cukup nyandak acis bae. Tah di tempat wisata ieu oge aya musola. Jadi pikeun anjeun anu bade liburan ka tempat wisata ieu ulah khawatir sabab anjeun masih bisa ngajalankeun ibadah. Masya Allah. Nah, video oge gaduh tilu kolam renang. Hiji pikeun barudak leutik, dasana pikeun barudak dewasa. Wow, lega oge nya ieu tempat wisata teh. Aduh, arurang jadi betah kieu ye alim teuwih. Endahna alam nu dipika Cipaga
urang jajan, meser kopi jeung sosis. Santos jajan, urang ngawawancara anu gaduh ieu tempat wisata. Biasa di dia abdi dari ngawancara Bapak. Tetapi punten nami Bapak saha? Nami Bapak Hajara. Abdi Iya, Pak. Jenal. Oke. Alamat Bapak di mana? Nama Bapak di Kampung Waru, Desa Warga. Nama Bapak adalah Bawah, Jawa Barat, Indonesia. Oke, siap. Langsung lainnya Pak. Kira sih tempat wisata ieu di Dambeuna Pak? Lalu kan ngadamel ya tempat awansi 2017. Kita ada insya Allah target dibuka 2020 sampai Maret. Wisata Sonpas ieu alamat lengkapnya di mana Pak? Alamat lengkapnya di Gunung Cipagga, Kampung Babakan Merah, Desa Warga Sapa. Ayo nama masih gratis ya Pak? Oh. Gratis, cuma bayar parkir. Oh, Bayar parkirnya berapa? bayar parkir 5.000 bagi motor. Parkir 20.000 pun kareta 1 juta. Parkirnya di mana? Nah, Terus, kunaon sih Bapak ngadambel tempat wisata ieu teh di tempat ieu di daerah pegunungan, sanes di tempat anu lainnya. kayaknya memang Pak Haji aslinya orang ini. Yang dua-dua Pak Haji kami perusahaan Pak Haji oke namanya Cipagga. Sadaya perusahaan Pak Haji yang namanya besar Cipagga. Anu Cipagga ya mina-mina di Cipagga. Kenaon Pak Haji milih Cipagga. Cipagga ieu adalah Gunung Pangpayuna di Kecamatan Tegalwaru kanggo para pengunjung anu aya di utara. Sadacan sangga buana pasti ngalakuan Cipagga. Tapi acan Gunung Sinapel pasti Cipagga. Karena Cipagga adalah Gunung Pangpayuna, gerbangna gunung aya di selatan Karawang. Gitu. Jadi orang manfaatkan posisi di gerbang ieu kanggo nyambut para tamu wisatawan anu baris berkunjung kanggo ngalakonan rekreasi di wilayah Karawang. Tujuan Bapak ke hareupeuna kumaha Pak? Saya bangun dari hoyong ngajantengkeun Cipagga janten sentra wisata. Sentra wisata ini wisata terlengkap anu aya di Karawang Selatan. Ayeuna segmen keju tadi tuntaskeun wahana anu air, tujuan air atau waktu. Insya di Waterman Bio tadi ada 3 kolam. Kolam anak, kemudian kolam dewasa, insya Allah paling kolam ombak. Mereka ada kolam ombak di bawah. Dan di atas itu yang harus dibangun itu segmen khusus selfie. Karena pagi pada ngadamel wahana progres khusus kalau barangkali ada jatuh hobi motor. Kalau pagi pada ngadamel sirkuit ini ada di mana apabila ada wisata edukasi kalau anak-anak TK PAUD SD di situ ada wisata wahana karena apa binatang bagaimana orang urus melengkapi engkau halang orang saja gini apabila dia ayo wahana kalau restoran ada di sawah itu dan biasa pulang di sawah. Saya pada nama hotel. Hotel? Ya, tapi di bawah nanti bakal ada hotel. Kalau pengunjung nanti kita memakan tempat istirahat atau hotel dan ada ballroom kalau rapat instansi atau nanti resepsi pernikahan misalnya. Lalu ini jadi wahana wisata anu terintegrasi. Mudah-mudahan biasa memenuhi hajat masyarakat di Karawang. Santi Pak Haji ya, bikin barudak supaya kagagah gitu Pak. Insya Allah Pak Haji pesan kalau barudak harus meraskan perjuangan para sepeda pesan Pak Haji manfaatkan harta anu paling berharga anu baris di pasar Allah maka pikiran anu kemampuan otak nilainya langsung alus jembatan agungnya ini
anu aya ina otak urang pami urang biasa orangnya nuang kenana tidak kehidupan kayak kan insya Allah eta jantan modal hidup kalau bangga. Oke Pak Haji, tujuan anu paling intinya ingin ieu wisata mudah-mudahan biasa nepakkeun emutan Pak Haji ka urang Bali anu ayeuna khususnya neng sore ujang mudah-mudahan kapeuit neng langkung luas wawasannya langsung cerdas memanfaatkan hiji tempat khusus Karawang Selatan kapayeun insya Allah Karawang khususnya Karawang Selatan sudah jadi industri wisata pangagungnya di Kabupaten Karawang kalau menjamu alternatif di kunjungan ku orang Karawang Bekasi di Jakarta. Ya Pak, hatur nuhun ya Pak, punten oge. Amin. Ayeuna hoyong dipotonya Pak biasa. Ya. Oke. Santos beres, urang sadayana uwi deui ka bumi. Tah sakitu vlog di kelompok 3. Tong hilap, Like, komen, jeung subrek. hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.